Boleh tuh Pak Haji ya. Cara aing teh. Gas teh. Jadi dapur Pak Haji. Assalamualaikum Bu Haji. Numpang gelisna sadunya. Waalaikumsalam. Aduh. Oh euy. Nah, geus di mana Oh, tuh? terus di sawah. Pas balik cenah gas beak deui doh. Pamajikan ke mana tuh? Oh, ke rapat. Oh, rapat naon? Eta biasa Bang Emo. Namanya ampun, teh aing mah. Iya, pikiran Bu Haji mah we, pikiran pamajikan mah lieur lah. Aing mah. Bener. Sabaraha teh gas teh? 25. Ayeuna isukan? Hah? Ayeuna pada dipake ya duitnya. Oh, Tuh, ku sakikieuna di duitna ge. terus di Bang Emok lah dia. Wah, lain tuh sama kayak ada kerapat kalau Jawa tuh. Kerek-kerek nanda Kerek, tangan. Oh, kerek-kereknya gitu. Aduh, orang kurang koleh we. Dina naon, teh sampalin. Elanya. Oh, sok atuh. Boji, Wah, kan dia sama nih demplon kieu. Besti ya tuh. Hah? Besti. Aduh, ayeuna buka demplon kieu. Boji mah Buru-buru tuh Pak Haji geus ngamak. mau nyawa siapa mah komo nyawa siapa di dia nama. Oh, nyawa siaram jadah mah. Cara menjadah tuh. Punten, Pak Haji. Itu teh ngaji ya. Oh, dasar kurang Pak Haji lah. Buat betulan aing teh buat. Kapan kudu panjang, kudu Pak Haji. Kudu ngajak ulun gitu. Ah, ini mau pakai teh. Ayo orang teh butuh gas, duit teh boga, tuker lah jeung jauh. Aduh, pancau mah urang ge loba di kebon teh yang dihakan ku babaturan sia. Ayo mah sekolah terus rek rasa tuh orang itu boga dah. Ayo nganjuk kalau mungkin apa dibere. Ya bos. Oh, ini goblok bisa teh. Ngerakeun wae sia mah. Oh, jaga belak duit goblok. Atuh iya bos pemajikan aing ka Bang Emok sia teh. Bayar tuh ya, tapi hutangan siap berikan hutang ke warung. Kada mah dibere. Kamu ditukuran ku saumat Abang teh. anak mah teh story dah udah begitu toh. Wah, ya oh, kudu tahu lah bisa Bang Emok sia teh. Nih, gaul jeung mulu kitu mah. Hayang aya kudu gaul jeung Bang Amok mah. Ya Bang Haji mah loba atuh cowok mah dibere. Ah, Wah, sugan we, atuh dibere da urang bukana percau. Tekadahan nih urangnya caut teh. ah, kos urang atuh meuli. Dah, Karena ke 25.000. oh, 25.000 duit penanginya di Bang Amok, waduh. Ah, rios bae ngebul haus sia teh. Cahaya lain ka jenting teh nyango, aya kudu nginjem ka Bang Amok mah. Ada dia mana wah teh? Oh ya, pamajikan RW atuh ya mah. Wah, jangan aja jeung sia. Oh, Wah, ah, tuh, pamajikan RW kumaha tuh kudu ya ada sia. aku ngomongkeun bae nu hungkul sia teh. Loba-loba sih dibedakeun ku aya lain mah apa ieu RW na teh. Ya lain mana? Bejakeun. Tuh, Lain mana belah mana? lah kulon. Cek RW nage teh nyaho euy saking loba gawe jeung Bang Emok terus we. Oh, langsung aing oke geus sampe apa RW goblok. Jeung Bang Amok we sono goblok teh, goblok. Ya, wes ngomongin sia teh. Wah, lain da hutangan goblok duit oke. Aing mah kudu jeung Bu RW jeung Pak RW wong Giliran mah. hari setor pi. Kabur dah, nyumput. Lain pigaweun gawena teh jeung tadi pigawe. Oh, tak itu Bu Haji, ayo we duit samprak. Terlalu tujuh dia. Nah, tuh bodoh lah Bu Haji lah. Atuh pindah urang mah caut mah loba. Ya, keburu-buru. Beak di gasna ge eueuh. Tuh. Wah, tuh hiji mah aya beun. Eta pemeakan aja. Ya, terakhir ya orang sia teh. Mah teu bagus murid Bu Haji terang ka batur moal dere. Banyak kudu ka batur kudu nukeran ku cau da mah mere. Iya, seberang mah jual heula cauna. Ari ka Bu Haji mah beren jeung ieu jeung cau bisa gitu. Bos, eta na jual ka Mang eta nih. Oh, Eh, bisa mau dikasih ka baturnya. Jadi moal itu Bu Haji. Oh, moal eueuh pi mun aya mah di daerah urang. Bu Haji tega kos lain. Ayo, Bu Haji. Mangga. Boleh Ya, tuh, Pak Haji, ya. Cara aing teh. Gas teh. Jadi dapur bae. Lain tahu di bapak mulai jeung teh. Aduh, aing mah